Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapan deui sareng Bu Eli dina pangajaran bahasa Sunda. Dinten ieu kelas 2 bakal diajar deui ngeunaan bahasa Sunda ngajengkeun pangajaran minggu kamari. Ieu urang diajar deui tapi sateacana diajar urang mangga ngadoa heula mulia pangajaran dinten ieu tiasa aya manfaatna. Urang ngadoanya Bismillahirrahmanirrahim. Teras teu hilap Bu Eli ngamutan mugia hidup aya dina panangtayuman Allah Subhanahu wa taala sareng teras ngajagi kasehatan nyelera-nyelera. Dinten ieu urang bakal diajar ngeunaan pakakas anu sok dipake ngaberesihan rohangan. Yuk urang ayeuna kawitan diajar. Tujuan pengajaran dinten ieu nyaeta hideuk bakal tiasa nyebutkeun pakakas anu sok biasa dianggo meresihan rohangan. Sareng hideuk tiasa nyebatkeun kagunaan tina eta pakakas anu sok dianggo meresihan rohangan eta. Jadi dinten ieu urang bakal terang naon wae pakakas atanapi alat anu sok dianggo meresihan ruangan. Pembahasan kahiji nyaeta mikaweruh pakakas nu sok dianggo meresihan rohangan. Contoh pakakas anu sok dipake meresihan rohangan nyaeta seueur pisan. Di antawisna aya sapu oge aya 2. Sapu injuk sareng sapu nyere. Benten gunana pami sapu injuk mah kangge dilebet ruangan, nanging pami sapu nyere mah kangge di luar ruangan. Tuluy aya deui pakakas nu saladena nyaeta pangepelan. Pangepelan mah keur ngepel di jero rohangan. Terus aya deui kamoceng, terus aya ember, aya pengki, aya tong sampah, aya penghapus, aya paranti cuci tangan sareng lapna, terus aya deui paranti meresihan kaca. Tah eta sadayana nyaeta pakakas anu sok dianggo meresihan ruangan. Tah pasti hidup mah biasa nyebatkeun sadayana nu sok dianggo meresihan ruangan. Sami sareng di bumi. Misalkan pangepelan ge saminya di bumi sok aya di rohangan. Di rohangan teh di ruangan. Di rohangan mah kitu pakakasna. Enten pami bade meresihan rohangan, urang nyadiakeun heula pakakasna. Terang fungsina, terang gunana kanggo naon. Dan ketelepat pami misalkan contohna sapu injuk dianggo sasapu di buruan tak biasa pami di buruan mah kan di luar kadang-kadang nganggo sapu nyere. Pami sapu injuk mah kangge bebersih di lebet rohangan gitu. Kita ngeunaan pakakas anu sok dianggo meresihan rohangan. Bahasan kadua nyaeta ngeunaan kecap barang. Kecap barang nyaeta kecap anu sok dianggo dina kalimah salian tina kecap pagawean. Kecap barang seueur pisan. Subjek dina kalimah oge asup kecap barang. Contohna kieu. Aya hiji kalimah nyaeta buku-buku diatur dina lomari. Tah, anu disebut kecap barang dina kalimah eta nyaeta buku-buku mah tos puguh eta disebatna kecap barang. Terus diatur eta mah kecap pagawean. Terus dina mah kecap panyambung. Teras lomari tah eta kecap barang deui. Janten kecap barang mah kecap anu sok dianggo dina kalimah salian ti kecap pagawean sareng kecap nu ngahubungkeun. Tah ayeuna tadi atos dibahas ngeunaan
kakas anu sok biasa digunakeun dina maresihan rohangan sareng kecap barang. Dinten ieu sakitu heula pangajaran ti Bu Eli. Kerjakeun tugasna halaman 50 hiji dugi ka 53 ngeunaan nyaritakeun gambar. Tulis jawaban hungkul dina buku tulis. Teras halaman 54 nomor 2. Teras sami ditulis dina buku tulis. Fotona janten mung hijinya. Bu Eli doakeun mugi-mugi hideuk tiasa ngerjakeun tugasna. Ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.